Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastabdi muhtaj parandolan akbar di kelas 11 MIPA genep. Pertami-tami hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasehatan sareng kanikmatan. Teu hilap oge shalawat sinareng salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusimpuring kahormat, ayeuna di dieu bade ngadugikeun biantara anu judulna 5 adat istiadat nu aya di Jawa Barat. Wilayah Jabar dikenal ku kebudayaan Sundana. Margin tos aya ti zaman kapungkur. Nya kitu deui urang salaku warga anu cicing di zaman ayeuna kudu bisa nuluykeun kabudayaan anu tos aya ti zaman kapungkur supados kabudayaan Sunda teh henteu parem atawa leungit. Kabudayaan Sunda oge kudu aya di zaman kaharupna. 5 adat istiadat nu aya di Jawa Barat nyaeta hiji kabudayaan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan suku Sunda nyaeta sifatna bilateral. Kedua, upacara adat sarentaun. Upacara ieu intina ngangkat pare kaleuit make wadah khusus nu disebut renggong sareng ditabehan ku musik tradisional. Nu katilu aya upacara tingkeban. Upacara kanggo ibu anu hamilna entos 7 sasi. Kaopat, upacara adat pesta laut. Upacara ieu sok diayakeun di Jawa Barat sapertos di daerah Sukabumi sareng Ciamis. Anu terakhir, upacara sepitan. Tujuan sepitan nyaeta ngabersihkeun alat vital ti kokotor. Mungkin mung sakitu nu tiasa ku abdi disampaikeun. Hapunten sataacana. Hatur nuhun santosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.